alaina madalillahi da talal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madha lillahi da. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربي. Segenap keluarga besar Ponpes Al-Furqan, keluarga besar almarhum tinu sepuh nepi ka nu anomna kum kasadayana nu hadir di dieu, para sepuh diangkeun guru pribados, mugia ku jalaran hadirna anjeunna mudah-mudahan urang kabeh kacipratan barokahna. Santriin santriat sadayana nu hadir dina ieu tempat sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, geus waktuna urang urus jalan balik ka Gusti Allah. Tapi kunaon sampai ayeuna hate jeung
kalbu pikiran orang masih keneh riet mikiran urusan pikejoun. Jangan bilang dunia ini rumit, yang rumit itu makan bubur pakai sumpit. Ulah ngomong riweuh, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasbiha wa wajibu na'diha. Ulah kudu ngomong riweuh amat, lieur amat, aing mung riweuh paeh. You know paeh? Cicing dah, ingat aja bab paeh nih. Jangan macam-macam, ini tentang podar. Loh, hampura neng, hampura ya. Lanjut ngajina tukang son punten treble efek diletikan. Berang-bereng brong ya, dong ini kurang parah. Middle back, nah, kieu bae. Ieu mah hampura silaturahmi kaduana rek ngahibur santri. Ya. Hadirin rahimakumullah. Punten. Aya jalma nu ditakdirkeun ku Gusti Allah hirup dina kahadean, tapi ruhna teu dekeun wusul ka Gusti. Aya jalma nu katempona berandalan tukang ulin, pemain lapangan, tapi kamu tidak pernah mengira ruhnya sudah bersama Tuhan. Makanya apa yang kamu lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Karena putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Jangan dulu percaya kalau baru katanya. Apa gunanya kamu punya mata kalau menilai seseorang hanya dari telinga? Mending keneh teteh santri nganggo acuk hideung hatena putih daripada Mang Haji baju putih hatena hideung. Maka apa? Saya itu paling sedih lamun aya jelema ngajina hebat, qiraatna mantap, kitabna salamari, dingkeuna di ruang tamu jeung nyingsiran bedul. Tapi ka Allah masih suudzon. Ka Allah masih goreng sangka, sedih, Bos. Di mana polongmu? Makanya jangan polongo. Ulah ngomong hirup riweuh, dah memang sifat dunia makos kitu. Aing mung riweuh pindah dia ke alam barja. Dunia mah diciptakan kos kitu. Why? Tazhidan laka anha, supaya siap ulah resep pada urusan dunia. Ada orang jualan nasi goreng demi mencari sesuap nasi, kenapa nasi menjadi dijualin? Pikir usia. Maaf nengnya, iya malain kasar. Itu kalau ngomong iya, ulah kudu kasinggung. Bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja yang terlalu baperan. Maka punten kak, punten, ampun parahun. Dina bab torikot beda jeung dina bab sakola. Ai bab sakola mah kajen teuing budak kelas hiji pinter, teu bisa menang ijazah, kudu ka kelas genep heula. Nah urusan torikoh mah urusan ruh, kajen teuing sia di papagahan la ilaha illallah kuaing, kadang-kadang nu usul ka Gustina heula sia. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufus bikasaibil ahyar. Aya jalma ku Allah geus dibere nur tapi teu usul-usul kehalangan ku elmuna. Makanya kadang-kadang nu pinter eleh ku bodoh, panyakit mana ini nu bodoh di nu pinter ayana bos. Aya jalma elmuna geus masagi, ilmu ibadah geus boga tapi teu usul-usul ka Gusti. Kunaon? Kehalangan ku elmuna. Sandina mah geus berjamaah, geus sasalawatan, kieu mah modal keneh. Apuntennya mulutnya agak kasar, tapi ingat orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Ganeng makoli. Kehelah ieu hampura ieu, aing naik lalagaan, loba kiai, loba santri. Hamburanya apa baik bisi tasripana nyaldo ieu. Hampura bae lah maklum ae ngareger usaha ieu.
pan kieu dak kieu aya ilmu jasad aya ilmu ruh. Fathul Muin kabaca, Alfiyah katalar, Jurumiyah dilalap, Yaqulu pakai kekemu. Tapi teu usul-usul ka Gusti. Innama yu'allimukal man'u li adami fahmika anillah fihi, katingalina tina gaya hirupna. Ngajina mah pinter tapi gede adat ka pangeran. Ketika Allah mere ujian ka sia, ketika Allah mere musibah ka sia, lantas kamu merasa terluka. Bukan Allah yang jahat, kamu aja yang belum paham dengan sikap Tuhan, kawan. Masih ada bahasa cinta Tuhan yang masih gagal mau pahami. Matakan, tebarkan kasih sayang. Hei, jangan nyakitin orang, karena kata maaf tidak bisa menghapus bekas luka. Mau ngomong, ngon. Tuh hadir tuh cara para kesepuhan di jero tarungkul bae kueh beak sapiring. Lamun maneh ngaku rek makrifat ka Gusti Allah, coba ge ngarti kana sikap Allah. Hiji, tekankan secara bulat dalam kalbumu, tidak ada satupun keputusan takdir Tuhan yang jelek buat kita. Kuna kurang ngomong takdir Allah goreng, hawa nafsu nu ngomong, lain beungeut sia. Pan hayang nama nu dibogohan ku sia jadi milik sia. Kamu itu ada dalam kendali Tuhan, Bos. Itu harus dipegang matang-matang. Apa yang kamu lindungi belum tentu bisa kamu miliki. Halo. Halo. Ku sia dibogohan pulsa dibere, bakso dibere, martabak dua loyang. Kunaon kalah boboh ka babaturan. Sadar, Bos, kamu itu hanya peran pengganti di saat tokoh utama tidak ada. Pak, ya. Maksud abdi mah lain rek nyacahkeun eta, rek nyacahkeun ruh almarhum nu hebat. Nek eta aing ngomong nama tadi. Kan ku aing keur disusun mau koda masuk ra jeung kubro. Hello. Masya Allah luar biasa. Nan teu gagas ya roh almarhum ieu. Jalan doang jalan bedul lurah. Tapi jalan mata kehalangan ku jalan doang kieu. Di kami mah pakai nyangcang kebo jalan kieu mah Kak. Iya tuh lain nyalahkeun lurah. Cokor si anu ngarusak kunaon nyalahkeun lurah. Iya penyakit ya. Penyakit ya. Kira aku yang jalan goreng disebut bagus da fitnah. Atuh doang tadi aing ku ka Haji Mukhtar disebut lintuh, ya memang realistis. Kira aku yang disebut kuru fitnah, Bos. Ingat, Bos, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Maksud abdi marek nyaritakeun bahwa ruh almarhum, ruh apa nu dihaulan ku urang, hebatna luar biasa. Ieu hujan amprekat, kunaon ieu jalma teu kahalangan. Katakan urang marek hajat bage riweuh ku bisi hujan. Oh, jalma gagah mah dihujanan ke jalma, teu ireuh-ireuh dia. Karena hujan itu tidak menghalangi, hanya membasahi. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggal. Gak ada yang amat di jalan bayu. Nah, iya nu hadir kabeh jalan mata ieu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kuping enggak saudara. Hei. Lanjut. Teuingnya tetesan teh babangoakan tah. Wih, gelere. Paragon. Allahu Akbar. Oh, dah iya. Padahal mah tas hujan, kunaon ieu panasnya. Ieu sih nu dihareupeun hau. Bu. Roh jeung jasad dua-duanya butuh makanan. Jasad nu katingali ku urang ya butuh dahar, butuh makan. Kode setan.
ngomong deh di burak utajak loh. Kayak lah sih ada can nyawa ya cacana yang rekam mana ya kagok dah keren subuh tak tuman percuma balik ke papajikan germen bedul. Allahu Akbar ya ceng dek kendeng lamun hayang ningali kamuliaan jalema nu sabenerna tingali sanggeusna wafat tempo sanggeusna wafat matakan aya jalma terhirup diberi karamat ku Allah lamun karamatna bener samurnina ladang amal nu ditampi ku Allah ladang keikhlasan sabada wafat karamatna ngagedean wajar si Abdul Qadir kerhirup karamatna pohara dicaritakan dina Warakib sanggeusna wafat jasadna karamatna nambah pohara urang bae ge teu nyaho kana rupana teu nyaho kana jinisna terpisah dengan abad yang begitu banyak tapi karasa ke urang karamatna li anna nafsa hina idzin zakiyatun anil aqdan kunaon karamat jalma setelah wafat ngagagahan sebab geus wafat mah jasadna teu maksiat deui eta masalahna matakan punten Pak abdi seneng jarah ka karamat kunaon sering jarah ka kuburan-kuburan karamat kunaon aing mah percaya kana kanu paeh daripada kanu hirup kudu hirup mah tungtung nama duit ujung-ujung nama receh ih tolol aduh udah kayak cara mah bunuh diri halas asal hirup media tenang Mang Santri Haji Asep rek dihalkan moal kudu marah kira aku Kiai Pondong Kiai Pondong bentar tarangna mentak naon dengekeun bos lamun aya penghadir ngagorowokan kiai itu bukan tidak punya etika tapi itu bentuk ekspresi kecintaan mereka dia tadi main barang datang salaman pepoyong kodan dia teplok bentar dia aku aing Masya Allah tah rohna apa geus pohara bela makana jalma sanggeusna wafat tingali wa ja'alaka mazkuran bihi ilhaqqa nisbatahu ladaika kira udah kain barang lingung ieu rek maca lapan bae aing mun teu make tajwid kumaha nya sebab di tempat qiraat ieu apa baik rek naros eta urang lamun maca kitab kudu make tajwid tah henteu sia eta ganeng dia lamun maca kitab make tajwid النوع الثاني حروف Pak Akram tolol bedulnya tahu atau henteu meureun panya isi nih ahli qiraat kabeh Masya Allah tabarakallah tuh ke Haji Mukhtarnya nusok aya dina TV jauh yang urang lemurnya maksudna beungeutna nyolong badenya sugan teh mah urang jar kata gitu kali gimana aing ngomong ho ka Haji urang mah sabenerna mah nya beda nasib beungeut doang ti aing teh itu mah caang ieu mah kurang caang ulang ngomong goreng cabok dia ku aing oplok dia lamun sia nyebut goreng kain sama saja kamu sudah meminta Tuhan bahwa dalam penciptaan ada yang salah. Iya tolol bisa baik. Kepret miskin dia kowe. Bos. Tuh. Wa ja'alaka mazkuran bihi ilhaqqa nisbatahu ladaika. Jadi ningali jalma mulia jeung henteu nama tingali sanggeusna maot, Pak. Lamun geus maot eta jalema loba keneh nu hirup nek nu kenal nek nu teu kenal ngahahadekeun ka almarhum bae ngacahkeun kahadean almarhum terus pan eta tadi alumni nyacahkeun kahadean almarhum di antara manakibna tuh santrina Haji Mukhtar Patawi bage pernah digodog di dieu ngaji amilna termasuk nu tadi Kiai Ujer masih kene alumnina sakitu alumnina komo almarhumna
Hajuk kabeh nu aya di dieu niat ngahadiran haul almarhum. Kumaha bah ka almarhum? Saha nu neundeun rasa dia? Rasa itu nggak bisa dipaksakan, Bos. Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti ada luka yang tak berdarah. Dicium dia kuai. Bangsat tuh. Berarti Allah nenden rasa di makhluk nu hirup keneh, digerakkeun kalbuna, digerakkeun lisana, pikeun ngababagus almarhum, di antarana daek ridho, bari becek, matehahan, ngahadorotan almarhum, anu boga cau ditebang kamari cau dianterkeun ka dieu ku hayang kapake haul almarhum. Eta bukti Allah geus ngamulyakeun almarhum kitu. Aja saya macan bogo. Matakan apa baik ieu? Kadang-kadang jadi kiai penceramah mah heunya. Eta mun paeh teu anu ngalayat ya. Misalnya balik di dia paeh. Oh, nu penting cacarawakan teh sakitu doang. Tapi ai kiai-kiai nu sok ngagahan ngaji mah, kiai almarhum kan surang ngelatan. Menyebut ka kiai penceramah mah teu boga adab. Saha ceramahna? Asep dilihat geus teu ustad-ustad aja dia kain. Geurang ya. Saha ceramahna? MJ pan bolon eta. MJ we buka kolot dia. Matakan mulia keneh tukang ngaji kitab. Masya Allah. Atuh kumaha da aing nasib kos kieu. Sugan bedak aing jadi bener hirupnya. Tunggu di Al-Mukarram kan ge ceramah doang di imah mah. Anak be anak can pernah minta jajan nyebut Al-Mukarram gitu. Sugan Al-Mukarram jajan sejarah rengkel. Makanya sok kupingkeun tuh almarhumah ruhna geus gagah. Makanya ibu ulah urusan jasad bae. Beungeut masa ayana bae. Ulah kudu dikukumaha. Eta cenah aya sesak rambol pipa pake. Sok ayanya duit teu gablek beureun, hayang ka tengah meureun, hayang ka nu caang. Make make up teu gablek budak teu boga. Merek mentak Kelly aja mencet na loba teuing. Eta Kelly lamun loba teuing hejo banget. Doang kotok menang gebugan. So, balik deui. Diajar latihanna kitu bae urang mah nya. Diajarna husnuzon ka Gusti Allah. Apapun yang menurut kita jelek itu yang terbaik. Kalau memang sudah menjadi keputusan Allah. Contoh, urang pasea jeung pamajikan, pan bener pasea mah ulah teu meunang. Tapi pan rumah tangga mah aya pasean bae, termasuk nu ceramah. Atuh aing lain robot lah. Aing Pak Haji sok pasea atuh pasea, Bos. Yang banget dia. Sok pasea atuh oso. Cuman carana beda ngendalikeunna. Jujurnya, jujur lah. Keur kieu aing ngomong jeung sia, jeung pamajikan mah tuari kieu. Oh berarti Pak Haji elek pemajikan. Bukan tentang kalah oleh pamajikan. Aku sadar diciptakan menjadi laki-laki bukan untuk menyakiti. Geledeg. Sasieu ke geledegan bae. Ngeri aing mah ieu. Urang pasea jeung pamajikan tetep bae kajen teuing takdir goreng cik maneh cik hawa nafsu maneh tetep kulantaran menang Gusti hade bae. Aya manfaatan bae. Manfaat pasea jeung pamajikan naon? Geurang ge Bos. Urang pasea gede jeung pamajikan sampai bubuntel kanu kolotna. Menang sabulan damai deui. Beda teh pamajikan dipakeun ge pelem. Jadi makana kula ya diajar ku kolot kula. Ji. Geus lah ulah luhur-luhur cenah ngaji mah. Coba sia ngaji diri. Diajar sia sabulan. Husnuzon bae ka Allah bisa teu dia? Husnuzon bae dia ka Allah bisa teu? Daekeun sia. Sia ngising. Geus kitu padam lampu. Sanyona teu bisa dicetrekeun. Kan bae lampu ya. Husnuzon dia ka Allah hae kana sia. Tuh, teu bisa sia cenah. Bayangkan ku beungeut sia.
Di kobong geus 2 bulan. Duit teu boga. Kiriman eueuh bae, tatangga eueuh nu paeh pan puyeng. Ganeng yo. Bisa nggak sih husnuzon ka Gusti Allah? Pan pasti ngomong nak kieu, Gusti, diturutkeun ngaji. Ibadah karuhan. Mana cenah orang soleh akan bahagia? Buktina mah gah tinggal rokok ge. Ngomong sih. Makanya timbul pertanyaan, Haji, setelah kita amati lingkungan kita, aya anu sok berjamaah 5 waktu di masjid, golongan sepuhnya anu level genep, geus teu layak hirup. Bos, geura ge anu sok 5 waktu ka masjid mah biasana ge level genep kan? Banget kieu mah ka masjid ge nukerkeun sendal. Saya sih bener hotspot. Ya apa baik hamburannya abdi mah nek sakieu doang, hiji nyacahkeun roh almarhum hebat, nu kaduana diajar husnuzon ka Allah. Kadang-kadang eta pangarti urang dipake molitikan pangeran. Padahal makanatil khairul ilmi makanatil khasyah ma'ah. Ilmu nu jetu mah eta semakin tambah pangarti, tambah sieun ka Gusti. Anu urang mah ngapinteran pake ngakalan bae ngakalan. Kolotnya di akalan. Kolotnya di akalan, kolotnya. Agamanya di akalan. Oke. Nah, di urang nu tepat waktu jauh. Janjian jam 8. Jam 8 kumpul nama. Adzan jam 12:05. Bukti nama ngelon, nu salat jam 3 ge aya. Sorbana sang depan Vespa deui. Hiji doang nu tepat waktu mah buka puasa doang. Jam genep lewat 2, jam genep geus ngakan kolak dia. Ini tentang kita, guys. Tapi na ulah putus asa ngaji. Nu ngaji bae ge kos kieu riweuh, komo nu teu ngaji. Bukan salah pendidiknya, bukan salah pendidikannya. Karena memang prosesnya seperti ini. Bukan sinar yang tidak terang, namun awannya yang terlalu tebal. Beget siang tau wel. Ganjal tok. Allahu Akbar. Punten Pak, ya ngaji kajenting pepolongoannya. Tahu polongo? Polongo itu hitut dibekep di amehan. Allah, naik kenceng, guys. Urang ngaji babroh bae ya. Kudu nyambung jeung judul bos cacahan mah. Tino haulan, nyacakeun pemilu teu nyambung koplok. Anu gede-gede usum pilkada. Beda jeung pilkada. Pilkada mah lamun jadi sok poho, pilkada mah lamun poho sok jadi. Mantakana aing mah sedih kabeh-kabehkeun. Tuman. Pan anak mah loba tak ulah saeutik-saeutik bisi perang jeung Israel doang. Lumayan pan anak loba mah pakai cocok bom. Ruh dak dia, tapi nama aing ngaji nek kalem dong tai palit. Dia sih nyolokan bae koplok. Allah, Masya Allah ya. Lanjut. Sok mak, sok aya nyarios kieu Pak Haji. Dunia ini seakan tidak adil, tapi inilah takdir. Hese sih, sekolah tanggung BPJS jadi kieu. Allah, hampur apa baiknya budak sih ngocoran bae ya. Nah, para maing di lemur mah hidang-hidang ge ustad aing dia. Di dieu mah aing make cocoan ku budak santri. Allah. Asal hirup bae dah. Lajuna mah asal dararnya senang bae, ya aing mere duit teu bisa, aing bereaneun. Sok, sakai deui. Naon ieu? Salah ta pedagang. Motor Honda, ai jaket Yamaha kumaha teh. Kumaha tadi eta mah nyalih aturan. Iya apa baik ieu mah lain ceramahnya, anggap ae medan leupas. Kadang-kadang pan sok nanya,
Ainu ibadah salat berjamaah 5 waktu panjeulna susah bae susah asa anu ngariung beharen doangna beungeutna. Tapi kunaon eta jalma bos boroku salat Jumat ge henteu main awewe main judi klub malam tapi kunaon fine aja rezekina nya. Urang bae ngarokok hayang atuh Haji Asep teh tukang ceramah atuh keur ondang-ondang mah ngetem bos. Makana aku lamun diondang tulok gararati nek lewat telepon bae anggap aja COD. Tadi kayak kabasit telepon di mana Kaji atuh di jalan datang yang butuh sih turin kode tolol. Aduh, dakang sadara kumaha dara dia belah. Teng, sok we. Pernah teu nanya dina hate, kok nu tukang ibadah jam miskin bae pangrasanya? Atuh imah ge leutik, hitut di dapur ka Mekah hareup. Dengekeun bos, lamun ceramah pemain tidak loba dalil. Nu penting ka hati ku polo nyelak kana huluangan sia. Enggak perlu ngebagusin retorika, nggak perlu menguntai kata, yang penting habis ceramah dapat chemistry-nya. Garang cuy. Ainu ibadah berang penting berjamaah 5 waktu hirupna susah bae susah bae. Ainu balang siarna asal duit bae geus teu mikiran ibadah haram halal geus campur aduk. Pan bahasa lah ka haji hulal halal barang guarate laju nama nek duit setan da duit siluman asa ulah ngajot dina pasaran bae. Ilo mana ngomong gitu. Eta nu ngomong gitu Bang Kawara, urang bae ngomong dina rasa teu ku istighfar jeung syahadat. Biasa bae tah hirup. Ai jalma anu kos kitu awakna cageuran bae. Ai kiai nu sapopoe ngaji, beungeut ge bersih bae hukumanana ngalaudu bae. Ngakeh belambung kena saminggu 2 kali dikerok beureum bae teh kunaon aya jalma nu tukang maksiat ka Allah neangan parab anak geus teu mikiran halal jeung haram fine aja cageuran bae asup angin getara. Kok ku Allah teu dibere pahalana atuh bikeun ge di dunia kena ahli maksiat terkesima wow amazing. Tapi ku Allah dikepar bae teu dibikeun di dunia ganjaranna padahal cik budak santri paling minimal balas sampai ke ibadah hiji bayar 10 padahal eta geus untung lamun usaha teh mah leutik modal gede ka untung. Tapi kunaon buktina aya teh kos kieu. Oh innama ja'ala darul akhirata mahalan li ibadihil mu'minin mahalan li jazai ibadihil mu'minin li anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu an yu'tiyahum wa li anna Allah ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa alaha. Eta masalah nama lamun ieu banja gal balesan pahala nu ibadah dibikeun di dunia hiji duniana leutik gak cukup buat nampung balasan ganjaran ti Gusti Allah. Misal contoh lamun jalma ibadahna ikhlas karena Allah eta aya nu dibere pakaya ku Allah 7 lapisan bumi jeung 7 lapisan langit ulah jauh-jauh neng urang boga tanah 1 hektar bae kali kusiaina bara duit pinggir jalan. Ieu mah ku Allah dibere pakaiana tanah 7 lapis bumi diampar-ampar 7 lapis langit diampar-ampar. Hadi nek neunna di mana bumi nang sakikieuna eta kanak saurang. Ai nu si itu lingkeun di mana? Kolong naon ya. Parah ieu makhluknya. Jadi duniana teu cukup pikeun nampung pahala ti Gusti Allah. Saurang bae ge sakitu encan salam dunia anu ibadah ka Allah anu mukhlis hatena. Wali annallaha ajalla aqdarahum.
jeung Allah rek ngamuliakeun martabat ahli ibadah. Dunia mah sifatnya temporer, sementara, nggak ada yang abadi. Nggak akan sebelah keluar koneng, nggak akan bakso keluar koneng, hanya satu yang abadi, nggak akan genyer. Asup hejo keluar hejo, jajal dia akan genyer nyaku enyeuh. Allah rek ngamuliakeun darajat ahli ibadah. Dunia mah sifatna sementara, bakal ajur ku kiamat. Juk lamun pahala balasana dibikeun di dunia ajur atuh ilu ajur, mana jeung engke. Makana ku Gusti Allah dipending, dibalasna engke bae di akhirat. Hiji akhirat mah lega. Nek main bola tadi ya, nek futsal tah. Nu kaduana akhirat mah kan abadal abin wa dahrod dahirin. Abadi, maka balasana abadi. Gitu. Hok bos, imah harap nangin ke bawah banjir, ajur. Makanya jangan polongo. Enak buah, iya bener banget. Aku mesti pejusnya. Waduh. Demi Allah bau ya enak ya. Biasanya pejus ini dukia ya. Beduh kuat ngendak ya dak. Terus abaikan, anggapnya Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Bu, coba sing husnuzon ke Allah, sing bagus sangka ke Allah, ngeleh bae jeung Allah mah ngeleh bae. Paham? Jeung Allah mah urang kudu ngeleh bae. Dikieukeun ku Gusti Allah, berarti Allah percayaeun ka urang mampu nyabarana kitu. Tuh ujung-ujung jadi segede kieu mang haji jeneng. Atuh aing leutik heula ieu. Juraku aing segede kieu, matuh mah aing ngajurna kawalan. Kawalan. Teteh santri. Nu gede ge leutik heula, nu abuya ge tadi nama mamang santri heula, bibi santri. Mudah-mudahan ya jadi sing gararagah santri. Katakan apa baik abdi mengaduakeun santri teh lain manfaat ilmu baik dispuguh tama di mana kiai ngaluarkeun santrina manfaat ilmuna lain gitu bae sing sarar rugi darah dia dak jengkel ngadenge santri balangsak jengkel teh jengkel amin lah naon dia beuteng dah oh ribu kasakrim kieu mah kieu oh cenah Haji Asep mah patahan hubu dunia. Bos, hub itu soal rasa. Ya iya, atuh kumaha sih dikawinkeun teu boga rasa. Kawinnya ngebong, tangkep dia tiang listrik tah. Rasa itu bisa tumbuh tanpa alasan, men. Matakan baheula mah di mana aya santri bobogohan? Awah. Nyaho-nyaho dijodohkeun bebas akan. Atau nenek mundur pasrah ka guru ya bukti nama irido guru mah Allah ge ridho ya bukti nama teu bobogohan ge anyong-anyong mah reuneuh ih tapi dengekeun dia keheula bos makanya rumah tangga itu bukan tentang cinta tapi harus berdasarkan agama teu iku dia cinta loba nu bobogohan 4 tahun menang sabulan kawin karak 3 bulan pipisahan loba atuh lah jai ai cinta mah rumah tangga mah bogohna sabulan kak nu satahun bahasana ge bulan madu lain tahun madu ai komo eta pamajikan geus anak 3 seblekeun pae sabeula geura ge kak asupan laga namanya pamajikan keur nyusuan anak kok salakina rek gawe hatina mah ocon silaher kugeuna urut lalai badot jadi bogoh mangan sabulan nu satahun bahasa lagi bulan madu lain tahun madu bener jadi kudu berdasarkan agama makana nu baheula mah iman ka guru ku guru dijodohkeun pilihan guru geus iman we ka guru jangan anak nareukay teu pacolok makana teteh didoakeun santrinya sing gararagah dah kepanepunten nya lamun santri teu boga nanaeun haju punta penta teh ya ngarusak agama ya tak
iya mah sebenarnya pan penyakit santri mah hiji kabita kana barang boga batur nu kaduana hayang dibere bae mobil teu boga enek lempangan naik mobil kudu dihareup bae teu boga izin iya tuh mah sebenarnya nu hewan los aing heunteu teh naik ka dia eta penyakit santri hayangna dibere bae ku batur tuh karasa ku aing lah atuh teh mah doja butuh tapi kan eta kudu dihindari kudu latihan bos katakan sani sing sugih dari rianya oh engke lamun jalan ajur geus teh lurah ulah kudu dewe tah semen 100 cor gagah amat tapi haina kelar teh kelar palurahnya sing sararugi dia santri mun geus sugih ulah meuli pajero meuli beko mun nganjang diajak kawin bikang tebakieun urugeun di mana tuh alunya senang hirup sing sugih darahnya santri sing sugih lain ngajarkeun hubu dunia lain urang masih ahli izzatil ilmi pan polo zaman kiwari mah kalkulasi matematika kan kieu polona aing bae ge nu boga ijazah sampai S1 S2 hayang ka pabrik kudu ngasupkeun duit 5 juta heula komo saha teh teu boga ijazah kan gitu mikirna ijazah mah tanda bahwa pernah sekolah makanya masya Allah ternyangkanya betul reksa gede kieu naon mang haji nek kabayang nek kos kieu lah boro-boro anu ngondang ka dieu aing di lembur ge anu hajat aing nawarkeun diri yang dipake MC teu dipake mana keur perlu deh aju ngahikmat teu jalan widin mah eureun subuh uluk salam suka teh nu nganteran duit orang tukang paket jarang rengkel makana enak mah mun aya tamu cilok dipaelo kamari ge saya mah di Tangerang Pak Haji kumaha warung supaya rame belum warungna jarang rengkel jengkel ya ripu beungeut sia nu ripu koplok kaki ngaripu-ripu koplok kiai ya lamun ngajurut teu diadaran komat doang kiai ya kiai ge ripu-ripu tuh kok beungeut hulu sia nekeun dusun geus urang ngaji deui nya geus urang ngaji deui tah lamun ruhna geus gagah engke bersih diampihan ku Allah ditutupan di mamana ge lamun baju geus bersih geus menang nyetrika sok diasupkeun kana lemari ditutup bisa aya kekebul mobil ge nya mantas hadir di dieu oh belok cenah mobil aing isuk mah disetim geus bersih dituruban sarua doang kawalian kitu sattaro anwaros sarairi bikafai bil zawahiri ijlalan laha antum tadala biwujudil ilham wa ayyunada 'alaiha bilisanil ishtihar aing rasa amat dak ya aleman teh aleman teh berusaha ya tangange tolol aju aing angot burung goblok tolol aing dianggap beak obat aing dia dijentina getah kira teh aing dia masyaallah budak halah sing dicangkeun jeruk kubur racengnya nah kieu da kana ayeuna mah loba piomongeun jadi akan datang suatu masa di mana diam dan tidur adalah pilihan terbaik buat kita nah saya baju jodong bilau aja Allahu Akbar makana teteh teuing batur kitu ka urang mah ulah kitu ka baturnya ditanya tembalan kecuali torek lain deui mah ieu nya kupingkeun
Urang kan minta rezeki ke Allah. Datang ka beurang, Gusti pan ieu ngaroko gati keneh. Rezeki itu tidak selalu berbentuk uang, Bos. Boga pamajikan someah, bager, ngelehan. Rezeki gede tak? Boga pamajikan ngelehan, rezeki gede. Pan biasana pamajikan mah salah ge kudu bener bae, bikang tah. Watak tah mah makana laki kudu nganti. Lamun pamajikan goreng adat, pula sok digoreng, berarti sia nu can berhasil jadi salaki. Ya kumaha ieu? Woi. Aku juga sama, laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Lama. Kudu sesuai SOP kabeh genanan ge, Bos. Pan sok lo banyak punten. Lalaki ngagogoreng pamajikan ka babaturanana atawa laporan ka kolotna. Terus untungna naeun? Dipoyok di lebok. Makana surga pamajikan ti kolot pindah ka salaki karena eta nu nanggungna salaki. Ketika kolotna geus ijab qabul jeung minantuna eta pindah tugasna. Jadi lamun pamajikan goreng adat berarti sia jadi salaki can bener. Matakan sok loba nu kabeh ka haji hantem ka ibu-ibu di hareup sok ngalunjak ka salakina. Moal sabula-mula bikang ngalunjak lamun salaki tepi omongan dengekeun ku banget dia. Cek ibu-ibu kalah ya kiai. Makana Kak dengekeun. Sok dilawan bikang. Sok dilawan. Ajur. Dengekeun Bos. Dengekeun. Sarua bikang sasaha ge sarua. Komo lamun pamajikan kiai ustaz sok cerewet tah sumutna. Rata. Lain masalah goreng dari pamajikan kiai karena memang ningali ngijir karena martabat kiai. Imam Ghazali ngomong kieu, as-sabru ala lisanin nisa mimma yamtahinu bihil auliya. Suami yang sabar dengan cerewetnya murid istri itu ujian tanda kewalian. Dengekeun ku beungeut dia. Berarti lamun salaki boga kiai pamajikana ngajedog we sumut teh cerewet, lain piwalieur kiai kitu mah. Dengek ku beungeut dia. Mainkan Bos. Tok ganjel tok. Aing mangga hibur ka kiai nu biak dilayak ku pamajikan bae. Karakter pamajikan hiji selalu ingin dimanja. Selalu ingin diistimewakan. Ganeng ini. Jarang rengkel. Ganeng. Geus eueuh stok. Koma ya bapak-bapak ya, gede awak doang. Nyali itu bukan di body, di hati men. Awak bajangkung gede. Laga nama ingin menyenangkan istri di kamar, kerak digiol terus ngaburusut. Oplok. Koma tak geus karlot kieu mah. Kudu geus doang saun. Lebak kaeungap. Aya jeung nyepak jeung lumpat. Kadang malam Jumat bisa naik, bisa turun. Gosur tok. Teruskan. Makana sing ada. Kayak kenceng. Sattaro anwaros sarair bikasaibil zawahir. Lamun jalma ruhna geus wusul ka Gusti Allah. Geus rombongan wali Allah lah. Eta ditutup ku Allah. Supaya deng-dengen nu lain sabangsana ulah nyahoeun. Ieu mah karak boga anak ranking ka hiji menang nyogok bae ge. Anak aing. Bisi lara aing. Geura ge, nu sok cacahan amis mah sok beuleuh beuteung mantasna. Anu bae. Bisa meulah langit, meulah kadu ge kacucuk bae. Makanya kudu bejakeun ka masyarakat. Pan aya kieu. Aya jalma anu hebat ruhna. Tapi teu ngaji jaksan. Loba jalma anu torekohna usul ka Gusti. Tapi teu ngaji. Sehingga ketika ada pengalaman spiritual batin pribadina, kan ada ranah-ranah yang tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat.
aya pagerna ngan kulantaran teu ngaji ngacaprak bisa nyarekanan malaikat boboiboy cik aing boboiboy meureun setan malaikat buat disentak make batu baterai meureun pan urang mah ngajina handap bae dinarian begenya bahwa malaikat itu min jumlah ibadillahil mukramina. Malaikat itu adalah satu di antara sekian malaikat makhluk yang Allah ciptakan tapi dimuliakan ku Allah. Kenapa? Yaf'aluna ma yu'marun, kupatuhna ka Gusti Allah. Pan urang mah jadi jelema saparo patuh saparo ngalawan. Tah meuli sampo datang sabun colek. Pan bolong we tah. Iya malaikat buat dicarekan telengas amat budak mah. Malah istisrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Dia diberi karamat ku Allah. Tapi lo juga yang viral bae. Supaya deung-deungeun nyaho. FYP. Eta tanda dia ibadahna can mukhlis dina hatena. Ainu ibadah mah tidak butuh imbalan apapun. Gusti abdi mah jawakiah ti peuting. Kumaha Gusti bae, abdi mah hayang ngabdi ka Gusti supaya Gusti bangga pernah nyiptakeun makhluk doang abdi. Kupatuhna ka Gusti. Eta mah nu maca waqiah, hayang loba duit, eta mah ibadah, bisnis. Ya iyalah, barang gawe hayang menang upah, bisnis, Bos. Mending gawe di mah, dengekeun ku beungeut dia. Mulai main kasar aing ya. Ceceng nu ngomong aing lain aing, lembut tetep ka aing, ceceng. Nyawa anjing putih, nyawa bedul putih, kau jangan. Aduh udah, ngapain mau banget ya? Urang tipe ting sare, tapi diniatan Gusti abdi rek sare. Niat ngaraosan nikmat Gusti, nikmat sare. Ku bagir-bagirna Gusti, sehingga dina hate tambah husnudzon bahwa Gusti teh bener Rahman Rahim. Hiji. Eta lebih bagus daripada nu tipe ting wiridan, tapi tujuannya dunia. Dengekeun. Mending molor, Bos. Molor. Hidup pejuang HS. Kadenge ku dia. Nu HS mah hiji teu maksiat. Eta mah nu tipe ting wiridan hayang dunia teh nya. Aduh, batur mah Innova, aing mah ailah keneh, nyeri mun papanggih. Berarti eta geus nuduh Allah teu adil. Hiji dia maksiat teu karasa. Bener? Mas mending HS lah. HS. Aing kudoon kitu mah. Bener? Eta kuat tingkeun status, pada Allah teh nyahoan meureun. Ya Allah. Tos teu gaduh naon karah. Jadi dukun leutik amat, Bos. Aja dibaca ku saya masih ya. Boro-boro panjahna mah merek kuatir saya mah, cik saya mah. Guru akhirnya di balangsa, embung si teh pak, kabur. Ayo ge, jangan polongo. Pokoknya mah kieu, nu hebat mah, nu hatena nanaeunan nya, nu hatena nanaeunan. Pan urang mah hatena aya nanaeunan bae. Aya bisnis bae, bisnis. Aya bisnis urang mah aya bisnis. Nyumbang ke masjid semen kudu aya tulisan bae. Ih. Naon dia koplok. Ieu mah nyacakeun kabodohan aing. Bukan tentang dirimu. Dah atuh teu kudu riweuh. Sungut aing mah alkohol. Alkohol dibajurkeun kana leungeun, aya lukaan mah tiis, Bos. Eta mah nu jojolotoan, ada luka di tanganmu. Enak najan aing ngomong kieu ge. Atuh najan aing can bener ge atuh teuing ngomong bener ieu. Masa iya kamu sedekah nunggu kaya? Masa iya kamu menceritakan kebaikan nunggu dirimu baik dulu? Riweuh amat, Bos. Terus kan? Katakan lamun ruhna geus usul ka Allah, biasana sok ditutup ku Allah ku sifat manusiawina nu ditembongkeun popolongoana, teu bisana, pijengkeleuna. Horeng batur mah karebesna jeung Gusti Allah. Teu kudu diebreh-ebreh. Pira waya wali ka urang mah channel YouTube. Teu ngarti aing.
piraku aya wali nyeun TikTok kaur gitu. Wali mati penting lain konten goblok. Wali mati penting ngadoakeun supaya muslimin muslimat dihampura dosana ku Gusti Allah. Eta pagawean wali tah. Matakan urang lamun jam 2 penting usahakeun urang salat sunah 2 rakaat bae supaya urang kacepratan ku madadna para aulia. Matakan ai para wali mah kitu. Gaden gupron. Tolol deh. Siama ijazah toreka niat nah jadi wali mual ijazah toreka talkin hayang rame saya mah polongo man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu lamun hayang wusul ka Gusti niat dia mana kudu bener. Dia mah norekat lain hayang wusul hayang jadi wali itu mending nyalon lurah tuh jelas. Jadi lamun ditanya apa cita-citamu mas santren, ya ilahi anta maqsudi abdi hayang wusul ka Gusti abdi mas santren ngaji fiqih tauhid qiraat dan sebagainya pikeun asbab alat pikeun wusul ka Gusti. Aja lamun wusul hayang naon waridho ka matubi hayang ridho Gusti enggeus teuing teu beunghar ge asal hate dibere kepuasan batin. Loba anu beunghar geus mobil apaan saeta ge can lunas geus ngiridit deui di dompet. Ganjal. Bener? Matakan mentana kepuasan batin ti Gusti Allah kajenting boga pamajikan goreng hideung pendek dipoto benang huruna doang tapi orang dipere puasan batin Gusti ku puas-puas teh ieu boga pamajikan hideung pendek busekel kieu mana cangkeng mana punduk geus anggap lah hideung dodol tenjo sedap asal dibere kepuasan eta. Jadi ku Allah ditutup sifat manusiawina ijlalan lah bentuk pemuliaan ti Allah bukan untuk merendahkan. Sebab dalam anu kitu mah geus teu mikiran makhluk, maka orang yang masih terpengaruh dengan pujian dan hinaan, kamu itu masih amatiran. Sebab mah nama bebeneana ge jeung Gusti Allah, mesra jeung Allah. Doang jalma nu bobogohan, hayang lagi dinu poek, dinu rehe. Aya nu ngagerwah bae jengkel. Sarua ai jalma nu ruhna usul ka Allah mah dia lebih ingin menyendiri. Matakan ulah aneh nek kanu abu-abu pasir hese manggihana jatilo keluar ditungguan ngiterikeun keluar karena dia mesra bukan dengan kesendirian justru dalam kebersamaan dengan Tuhanmu. Doang jalma bobogohan tilok hayang di rame ja kanceuh tah hasil loba kekeper. Justru ditutup ku Allah dalam persembunyiannya ijlalan laha bentuk pemuliaan Allah atas mukhlis hatena anu geus wusul ruhna ka Allah wa ayyunada bilisanil istihar kayak ditenarkeun ku Allah geus paeh mah matakan loba carita para wali ketika panggih jeung wali deui dibongkar ka masyarakat bahwa eta wali sok rekes ka Allah geus Gusti abdi meminta maot mah teu kawawan nahanana toh lain ngaku bisa nyarekan malaikat goblok. Sanajan mainna bener geus usul ka Gusti tapi kulantaran teu ngaji ilmu jasad loswat oper sumutna ini ulama harus turun tangan karena sudah menyangkut masyarakat ramai sudah menyangkut orang-orang awam makanya ada ranah yang tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat ramai geus makanya ngaji agar tidak polongo mudah-mudahannya ku barokahna almarhum anu ruhna husnudzon kula geus dimuliakeun ku Gusti Allah geus ditempatkeun ku Gusti Allah dina tempat nu dipikaridho ku Gusti Allah urang mah ilu ngahotspot bae lah pake tegablog tapi hang nepo YouTube ngahotspot bae tethering kitu bae urang mah ngahotspot bae ka apanya mudah-mudahan ku berkahna urang pangosan wengi ayeuna
mudah-mudahan sing tambah dewasa ka Gusti Allah, sing tambah ngarti ka Gusti Allah, sing ngelehan karena takdir Allah, jangan pernah melawan arus. Mudah-mudahan urang sadayana dijadikeun kakasih Allah, bebene Allah, kabogoh Allah, nu aya dina ridho Gusti Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan aya manfaatnya. Hampuran nengnya, mang hampura mun paeh bejaan. Oh, cenah ge langsung ngadoa, jadi lu nage mohon doa restu, beres ngadoa langsung nyatu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.